Kanjeng Nabi mah Kanjeng Nabi diberi resep jasa puasa Senin Kemis Kanjeng kos urang bae kitu umat. Alhamdulillah ngabohong saya di luar Senin Kemis ge Kanjeng Nabi marsep puasa. Sering orang ngadenge penceramah di Kifudoli di kiai-kiai nu sejen di mana Kanjeng naros ka Siti Aisyah isuk-isuk aya naon ye dahareun teu aya tuan oh eta aya mah puasa tanya nage tanu ngomong kitu henteu kitu teu endangan jajablog we biasa. Aduh kan dongeng doang dongeng atuh dongeng aja neangan duit mah di mana bae. Kanjeng eta luar biasa. Harus kena naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal anu ribut moal aman mujian neng aya naon di dapur jatena naon ka puasa kakak mah atuh neng ge puasa mantap masyaallah murigak bulu ngadengena murigak bulu ngadengena naya maka Nabi nengenan Aisyah bae naon aya korma sebagai aya dua orang nyarap sering hiji ya Allah mun aya hiji sering sabelah masya Allah nah kurang mah lain neng bae naon dah kos numere balanja bae haju bae teh jige galedeg datang nanyaku mere kurang pan ngajawab salah teu ngajawab salah ayo kamari emang kamari mere sabaraha pan kamari aing mere duit ka sia 50.000 cak aing satauneun cek pamajikan insyaallah aing mah bisa satauneun ge hebat amat sia tuh deuleu tuh ngagantung naon kalender satauneun tah leg-leg ku sia tungtung nama geus mal beres pada eta tah urang nurutan Kanjeng Nabi bae coba ge isuk urang deuleu ka dapur di pantarari isa teh dapur wah ngebul geus teu kudu nanya daripada ribut puasa aing lah siap puasa ge aya anak kakak mah puasa neng jata ya naon atuh teh naon kakak mah puasa ya anak dan dipuasakeun tadi nurutan Kanjeng Nabi mah tuh telung mikiran anak jata aya anak bagi para ruasa ngeunaheun nya mah tuh urang tetep bae untuk nomor ribut deui. Nah, sikap Kanjeng Nabi luar biasa, masya Allah, nyontoan ka urang. Komo lamun kieu mah ye neng tah ieu jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa. Geus ieu mah jang neng jeung keluarga bae. Geus talalahar ka dinya 500.000 cukup kan supaya isuk mah lain deui, gini belasan karena hati ya Allah bener kakak hebat amat kak ya Allah beredei 500 beredei 500 menang saminggu teh kak menang di mana tadi kongkorong dijual untuk udah ribut katungtung nake su'ul khotimah nah ya Kangjeng mak resep ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon oh cak Kangjeng
Senin hari kelahiran kaula, betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin. Rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa. Ya Allah, bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin. Mantak puasa. Nah, ilah kehebatan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Senin puasa. Nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis. Ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis. Oh, poe Kemis eta aya laporan amal mingguan. Jadi saminggu sakali amal orang dilaporkan ke Gusti Allah poe Kemis. Cak Kangjeng betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkan ke Gusti Allah kulana keur puasa. Mentak urang ge alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Poe Kemis teh begitu dilaporkan aya nu keur di mall. Allah karim, di pabrik kene, di kantor. Gusti Allah lagu. Tah Senin Kemis tak kaget. Bahasa sakitu ge cukup luar biasa eta. Khairul rizki ma yakfi Kangjeng Nabi. Masya Allah, wa khairul zikri ma khafi. Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizki ma yakfi. Ya Allah, pang bagus-bagus dan zikir nu teu kanyahoan ku batur. Ai Haji Pendi mah pan illallah. Illallah. Orang cau nu kadeuleuna kunaon. Zikir syaitan. Mani ngeluk-ngeluk gitu. Ai sorangan mah tilok. Tilok ya nama sorangan. Gering mun zikir sorangan gering. Itu bagus mah khairul zikri ma khafi. Teu kajawan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir. Kan mantak beusi kapanggih jeung ki fudoli kieu. Nah eta teh keur ngalamun. Hayang ganti mobil. Khair zikri ma khafi galbu. Keur di mobil, di kereta, di pesawat, lempang diuk. Masya Allah, wanunya hanya Allah. Itulah para aulia-aulia Allah subhanahu. Wa khairul rizki ma yakfi, pang bagusna rizki nu cukup. Hayang dahar aya cukup sebe, hayang minum aya wareg seger, hayang naik kendaraan alhamdulillah, hayang sepeda aya sepeda, hayang motor aya, hayang mobil Lexus aya. Mayak cukup, teu kudu loba-loba, teu kudu. Masya Allah, hayang sare kamar aya, hayang tiis aya AC. Kan gitu amat gitulah. Khairul rizki mayak cukup jang urang, jang keluarga, ayat tamu bisa kasuguhan ku urang. Cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae. Percis eta. Saya sabalikna si eta mah teu meunang dahar. Kangjeng Nabi pernah masalah malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis. Ya Allah ya.